Salam, kenalkan nami abdi Imelda Manalo Tagalung di kelas 12 IPS 3. Di dia kuring baris ngajelaskan materi ngenaan novel katut keterangan. Istilah novel asalna tina basa Latin nyaeta novellus. Tina kecap novus nu hartina anyar. Disebut anyar teh pede novel gelaran anyar di dunia sastra umumna. Upama dibandingkan jeung wangun sastra liana. Seperti puisi jeung carpon, tapi dina sastra Sunda mah sabalikna. Novel teu leuwih ti heula medal jadi buku batan carpon. Novel teh carita rekaan atau fiksi, wangun lancaran atau prosa, jeung kaasup karya samperan, umumna panjang serta galur, carita atau plotna, ngaran cabang atau lobatur kompleks. Kukituna novel mah bisa ngidangkeun rupa-rupa palaku atau tokoh, kejadian jeung laluasa. Ngiharapkeun karakter masing-masing palaku. Novel teh kaasup wangun naratif atau prosa. Ari prosa teh ngabogaan unsur-unsur ekstrinsik atau patalina eusi karya sastra jeung kamekaran zaman, kebiasaan masyarakat jeung ajeun moral dina kahirupan. Jeung intrinsik jejer palaku latar galur peser sawangan amanat jeung gaya basa. Unsur-unsur intrinsik novel hiji jejer atawa tema teh inti carita ti awal nepi ke akhir. Tema dina novel diantarana keluarga, keagamaan atau religi jeung sosial. Kadua palaku atau tokoh jeung watekna atau karakter. Aya palaku utama watekan bisa HD atau goreng atau protagonis, lalawanan palaku atau antagonis, jeung palaku tambahan atau tritagonis. Katilu latar atau setting. Dibagi tiga nyaeta tempat, waktu, jeung suasana. Kaopat galur atau plot. Runtuyan kejadian nu lumangsung ti awal nepi ka akhir. Dibagi tilu nyaeta galur merete, mundur atau flashback, jeung bubuk tengah atau campuran. Kalima nangtungkeun paseur sawangan atau point of view. Bisa ngagunakan gaya jalma hiji atau make palaku kuring. Jalma kadua biasana make palaku atau manehna atau gaya ngadalang. Keenam ngagunakan amanat pesen nu hayang ditepikan pangarang ngaliwatan carita kanu maca. Sakitu keterangan ti abdi, hatur nuhun.